Ibnu Abbas nerangkeun eusina Quran, kabeh eusina teh salapan bagian. Hiji amar hartosna teh parentahan, seueurna 1000 ayat teu nyalahan. Dua nahi hartosna eta cegahan, seueurna 1000 ayat teu nyalahan. Tilu wa'ad hartosna teh perjanjian, ku sawarga 1000 ayat rojaan. Opat wa'id hartosna eta ancaman, ku naraka 1000 ayat meneran. Lima ihbar hartosna ngalalakonkeun, nu baheula 1000 ayat apalkeun. Genep amsal hartosna teh nganyontokeun, nu bangsa 1000 ayat pek pikirkeun. Tujuh netelakeun halal sareng haram, 500 ayat kabeh sing kapaham. Dalapanana nasikh mansukh nu seueurna 100 ayat sing apal sadayana. Salapana zikir tahmid jeung istighfar, 66 ayat sing katalar. Jumlah 6.600 ayat, 66 ayat kadelepat.